Ini om ya. Lah, ini ka pabadi. Iya tadi kemana tuh yang bau deh iyo. Lah, bawa kayak mah yang para belele lah. Pasti warung. Panggil ku aing sia. Wes lunas tadi di si Oding. Lunas aing ka didinya mah. Sananya ka mah? Aing ka warung ik yang pemajikan aing yang Madang. Madang. Heeh. Atau ka warung pandi mage aya kejo meureun. Kan pamajikan aing teu nyangu kalau ka keur darebrol meureun di warung di ditu tuh keur arulin jeung balad-baladna. Keur teu nyangu. Teu nyangu aing beakeun yang kejo aing. Lain si Jaya didinya nya. Tonjok ku aing dadana. Manana juga si Suneo koplok. Naon? Eta, atuh wasir idak kitu. Ka mana? Juga si Suneo koplok. Mana Jayan eta? Sia Suneo. Jayan. Mana Suneo? Nya kulin aing Jayan. Kulen mal bareng ka ditu jeung aing. Boleh lah. Geus lunas utang tadi berarti nya. Atuh pan geus lunas aing didinya Ku ulah. aing eta mun hampir-hampiran ditonjokan ku aing si Oding. Saha? Si Oding. Joding. Duit aing dicelep 150.000. Pan heuti aing lagi 300 ke Amang. Goblok caliwora ca aing teh. Teu hidang si Oding we nya. Kalau kayak ditilep 150.000, kunyuk ca aing teh keur mah duit sakitu-kituna. Nu ka warung mana? Aing lapar beuteung kejo-kejo acan di imah. Bina-bina teuing pamajikan didinya mending nanti sen. Ke mana burik? Di warung man. Di warung halti kebon sih ngacaprak sih teu hidang. Ampun pamajikan aing teh. Aya di warung mang. Nya cek aing nyeun pamajikan aing mah. Bisanana teh kitu ngadebrol we ti